Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwata iman rahimahumullah, kajian tafsir urang raskeun haca nyaeta surah Ali Imran ayat 116 dugi ayat 117.
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya, tidak akan berguna atau bermanfaat, anhum, dari diri-diri mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'an, sedikit pun terlepas dari azab Allah. Wa ulaika, dan mereka itulah ashabun nar, pengisi neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu dalam keadaan kekal. Masalul perumpamaan, ma yunfikuna, apa-apa yang telah mereka infakkan, fi hadhil hayati dunia, pada kehidupan dunia ini, kama rihim, seperti angin, pihak yang padanya sirrun, mengandung hawa dingin, asobat, yang mengenai harta qaumin, tanaman suatu kaum, zalamu anfusahum, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, fa'ahlakat, lalu ia membinasakannya, wa ma zalamahullah, dan tidaklah Allah menzalim mereka, walakin, akan tetapi, anfusahum, terhadap diri-diri mereka, yazlimuna, mereka berbuat zalim. Ikhwatul iman rahimahumullah, ayat 116 kali ayat 117 ini mangropikeun ayat anu mana Allah ngadugikeun pesan penting kanggo urang sadaya ngeunaan dia ahmalil kafirina yaumal qiyamah, sia-siana amal jalma kafir dina poe kiamat. Jadi tema bahasan anu ageung dina dua ayat ieu teh ngeunaan sia-siana amal-amal jalma kafir dina dintenan kiamat. Nah, iman rahimahullah, muka hiji saur para ulama ahli tafsir, yang dua ayat ieu teh mangrumpikeun wa'id. Jadi wa'id teh janji ti Allah nu geusina ancaman. Margi ke janji ti Allah teh aya dua rupi. Hiji wa'dun istilahna. Ari wa'dun teh janji nu mangrupa kagembiraan, janji nu mangrupa kasenangan, itu wa'dun. Nu kadua janji ti Allah teh aya disebut wa'idun. Ari wa'idun mah janji nu mangrupa ancaman. Nah, ayat kasebat menembe dua ayat itu soal para ulama ahli tafsir disebutna wa'idun, nyaeta ancaman lil kufari kanggo jalma-jalma anu kufur. Malihanan Bapak Ibu sadaya dirinci saha pamaksanan jalmi nu kufur di dieu teh. Hiji, hum maranehna nyaeta
al-yahudu orang-orang Yahudi. Dua, wal munafiquna jalma-jalma anu munafik. Ai munafik teh naon? Cik munafik teh naon? Pada aja tong munafik cenah munafik. Munafik teh nyaeta jalmi nu nyuputkeun kakafiran nempongkeun ka Islam gitu. Munafik teh. Dugi ka Rasulullah ngagambarkeun jalma munafik mah tamsilna teh jalma nu gaduh dua rarai. Aya pun jalma nu gaduh dua rarai. Aya gitu. Nya hiji raraina mah gambaran di Nabi. Jadi disebut dua rarai teh penghinaan sebetulnya. Sabab jalma eta sok robih-robih pamadagana. Disebut dua rarai teh nyaeta nalika anjeunna ngumpul jeung hiji jalmi nu statusna muslim maka rarai manehna lirik ibarat jalma muslim. Sebut dua rarai teh. Rarai yang kedua nalika maranehna pagiling isi ngobrol campur komunikasi jeung jalma-jalma kafir, manehna rubah raraina jadi jalma kafir. Itu disebut munafik. Jadi hakikatna jalma munafik disebut jalma nu boga dua rarai itu penghinaan. Karena sejatinya terbuka pamanegan nyumputkeun kakafiran nempongkeun kaislaman itu munafik. Malihanan Bapak Ibu dina ayat Quran kami telepat Allah mengingatkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Saestuna walasan ti Allah kanggo jalma munafik mah leuwih berat di tempat yang teh fi darkil asfal dina kerak neraka nu panghandapna munafik. Mata jalma munafik mah jalma kafir tapi paling hese Bapak Ibu di beresan umat Islam. Disebutna teh domba berbulu dibalik serigala berbulu domba. Jadi hese koyo orang munafik mah Bapak Ibu. Tah kalebat dina ieu ayat teh jalmi kafir teh al munafiqun. Para ulama di tafsir. Sajabi Yahudi teh jalma munafik. Katilu wal musyrikuna nyaeta jalma-jalma anu musyrik. Mana musyrik teh abdatul ausan. Non abdatul ausan teh para penyembah berhala. Mana akidahna menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, eta meureun maksud jalma-jalma anu kafir dina ieu aya. Numawi jalma-jalma kafir ieu boh Yahudi, boh munafik, boh jalma musyrik lan tugnia moal saeutik oge mere manfaat. Naonna mere manfaat teh dua hal. Hiji amwaluhum harta-harta maranehna. Dua wala auladuhum oge anak-anak maranehna. Ustaz merek manfaat kumaha maksudna? Tah kalau dijelaskeun minallahi syai'an nalika maranehna rek lepas tina adab. Jadi maksudnya kieu Bapak Ibu, jalma-jalma kafir, boh Yahudi, boh munafik, boh jalma musyrik eta di akhirat teh geus pasti lain lamun deui, pasti bakal menang siksa gitu.
Namun jalma-jalma kafir ieu gaduh perasaan. Naon perasaanana? Bahwa manehna nyarwakeun kahirupan akhirat teh lirik ibarat kahirupan dunia. Rarasaan bisa sagala beres ku urusan nu diberesan ku harta jeung turunan. Contohna Bapak Ibu lamun di dunia setiap perkara beres ku artos kitu maksud. Aya kasus, aya masalah, tak ambil pusing, beresan ku duit, itulah jalma-jalma kafir. Sok ranggu bapak nu teu beres ku artos di dunia. Coba emang aya mun teh. Jami gaduh kasus ageun ku artos beres. Aya ancaman hukum kanu ngejerat tindakan manehna ku artos beres, itulah kehidupan. Tah raraosan di akhirat bakal kitu. Mata harta teh bisa nebus tina ancaman siksa Allah. Saur Allah lan dunia moal bisa ditebus jeung bermanfaat siksa Allah teh diberesan urusan. Nu kadua wala auladuhum katuturunan. Bapak Ibu kieu nya di mana ngaran anak teh nyaah kakolo dan nyaah sadaya. Komo sepuh ke anak sami kadukanya. Intina hubungan kekeluargaan itu bisa dijadikan alasan nalika meresan jiwa sana. Jawab di dunia naon teu beres ku koneksi gitu urusan naon. Jadi masalah terjerat ku ancaman hukum. Sehoreng teh geuningan penegak hukum teh anakna sorangan bisa naon pokoknya. Orang terkait terbebas dari delik hukum terkait di kasus. Kalau sorangan diperingan delik hukumanna, diperingan tuntutan hukumanna bisa jadi kadituna bebas tina ancaman. Da anak atuh gitu boga rasa bisa diandalkeun ku ajeuna pikeun terbebas tina hiji masalah. Naon-naon oge urusan koneksi bakal beres. Cek bahasa budak orang ayeuna sebutna ordal. Oranda. Saurang dalam heuman ulur sorangan, anak sorangan, kolon sorangan bisa beres. Nah, raraosan Bapak Ibu di akhirat sami gitu cek orang kafir. Saur Allah lan tughniya anhum amwaluhum wala aulad. Rek adugan ge boga koneksi tilu jadi anak, adugan ge boga harta sakumaha loba geus kaancaman ku siksa Allah moal bisa ngalepaskeun tina ancaman siksa Allah. Maliharan Bapak Ibu di dieu Allah negaskeun wa ulaika ashabun nar. Maranehna mangrupakeun pangeusi neraka. Ditegaskeun di dieu hum fiha khalidun. Maranehna kekal di jero neraka. Nah Bapak Ibu sim kuring teu bosan nya ngawawi imam kode atau rumus dina Quran. Di dieu kalimatna kanggo nu besian neraka teh nu langgeng mah sok disebut ashabun tuh kalimat. Jadi upami jalmi kagolong ku istilah ashabunar, nah, pasti nu eta teh statusna bakal salalawasna di neraka. Beda jeung ahlun nar. Jadi ayat ahli, ayat ashab beda. Pami ashab mah pangeusi nu salami-lamina itu ashab. Upami ahli atanapi ahlu eta mah asup heula tapi boga kemungkinan kesempatan bakal kajait itu disebut ahli. Mata umat Islam nu bermaksiat
disebut ashabunar atau nabi ahlunar? Ahlunar. Aya kitu saat umat Islam jadi ahli neraka. Aya hadis ulaika al-usad, umat Nabi nu bermaksiat gitu. Jika kemari simkuring wangsul ini tabu setengah tilu langkung 20 menit begitu. Tadi jenari di PDT tabu tilu kira 10 marabok umat Islam gitu di jalan. Sigara teh panyisaan oleng geus malam tahun baruan oleng di pamumpul kene gituan gurusuk labu teu pada nulungan. Kita teh marabok teh umat Islam. Tuluy awewe gitu abring-abringan jeung pemuda dempet duaan samotor teh awena di tengah perzinahan. Itu umat Islam. Tadi sebenarnya sanes ashabun nar nyata ahlina lamun eta dosa teh ternyata teu bersih gitu. Teu bersih kacana karena kehidupan air. Mungkin para ulama ngarinci asbab-asbab sebab-sebab Allah ngasucikeun tur ngabersihkeun dosa jalma ibadah. Asbab apa? Hiji dosa teh tiasa ical ku ibadah poe. Mungkin kurang sholat, kurang wudu, kurang sahur, kurang zakat, sedekah, itu tempang bersih dosa. Mungkin cing semangat ibadah. Sabab terang kurang ibadah mana dosa kurang baris jadi penyebab bersihna. Iku ibadah mana sebab kurang desa dosa jadi bersih. Cing semangat ibadah. Dua, Allah kadang kawis ngebersihkeun dosa orang teh nyaeta sanes ku ibadah, tapi nyaeta ku disebutna taubatan nasuha. Ginaon anjeunna teh can sadar terus we bergelimbangan dosa dina kejahiliahan dina kadzaliman. Hiji saat anjeunna tobat insyaallah Bapak Ibu naon-naon dipindamel sateuacan tobat najan ageun dosana ku Allah baris dihampura jeung dibersihan. Kedua katilu kadang kawis Allah mabersihan dosa teh ku bil kifarat nyaeta kumaha kifarat penebus supaya dosa eta hilang. Ayalah dalil-dalilna terkait dosa-dosa khusus nu kada ical kifarat. Sapertos anu urang malah geus apal pelanggaran terkait dina sasi Ramadannya. Seorang yang punya istri atau yang punya suami melakukan tindakan jima di waktu sasi Ramadan di waktu siang. Nah itu kan dosa gitu. Teh teman kita cekap ku istighfar bae pun tapi kena aya kibar. Naon kibaran? Nah, saum 2 bulan berturut. Ustaz, kalau 2 bulan saminggu ge kana teh kagoda ku pasana. Itu aya hadisna di zaman Rasul. Ujung-ujung cenah sabulan, 2 bulan. Tapi teh ku sabulan gitu kieu tapi ganu bojo tapi ganu caroge cek istri. Atuh Rasul teh. Sok atuh saum sok atuh cenah masih anduan kajami anu miskin jumlahna 60 jami. Harus seperti itu. Cik kita hadis kunawi dijelaskeun teh zaman ayeuna aya teh kitu. Nya aya, mata aya hukumna. Aya. Padahal terus terang kasih kuring aya jamaah anu naros. San kumaha cenah hukumna lamun hilang menuju Ramadan. Naon hilang tadi teh anu janten pasana. Jelaskeun sing kuring hukumna. Saha eta nu kitu teh? Mohon abdi tuh jawabnya begitu. Mohon waktu suara terus orang marga hayu gitu. Mohon suara terus. Jadi memang ayat itu kifarat cerita. Gak bisa hilang dengan istighfar. Harus ada kifarat. Dosa eta mah gitu. Aja kita banyak dosa-dosa anu harus dengan kifarat. Janji, sumpah, nadar. Itu mah Bapak Ibu tos nadar teras terjumpa wajana gimana? Ya enteng nama tuh saum seberapa dinten? 3 dinten
dinten gitu wayana itu kiparat coba. Jadi kiparatnya terlalu ekstrim wae nya dosa contohnya teh seperti zina, mencuri itu jelas itu kiparat rajam jeung had syarif disebutna. Apa had syarif? Tindakan bagi orang yang mencuri, potong tangan, dirajam bagi yang berzina, dijilid, dicambuk bagi orang yang berzina sebelum memiliki pasangan. Itu kiparat saudara. Jadi Allah itu membersihkan dosa dengan beberapa cara. Nah terakhir aya jalma nu dugi ka maot teh Bapak Ibu kacandak dosana ka akhirat. Nah eta mah disebutna ahli ahlu nar nyaeta dibersihan dosa-dosana ku cara disiksa dina neraka jahanam gitu. Jadi ahli nar mah dijahit gitu. Namun duka pikirahan lapi nyebutna kumaha kana dosa-dosa. Dugi ka aya ibu seorang istri yang kata Nabi disebut ahli neraka bukan karena tersolat, bukan karena tersodako, bukan karena kupur ke Allah, tapi tepira kupur karena kasayan caroge gitu. Disebut nanti ahli neraka kata istri kita. Mantap ibu-ibu mah pidanakan kiran-kiran nama lamun teu sadar karena tumari makna karena rasibat caroge gitu. Eta dalilna disebutna uritun naro fa idza aksaru ahliha. Aku melihat neraka kata Nabi, ternyata kebanyakan ahli neraka itu an-nisa'u kaum perempuan. Gitu Bapak Ibu teh. Jadi bayangna ancaman ieu janten peringatan kanggo sikap nalika urang hirup di dunia. Nah eta bentenna ashabun nar sareng ahlun nar. Salajengna tina ayat 117 jadi Allah mengingatkan masalul ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya, perumpamaan infak-infak dina kehidupan dunia. Infak saha itu sa yunfikuna di dieu jelas angin kembali nate ka aladina kafaru ka jalma-jalma anu. Jadi upami urang maca ayat ieu infak teh Bapak Ibu lain saeueur jalma muslim. Ternyata orang kafir bisa infak gitu. Cuman berbeda orientasi. Jalma muslimah infakna fi sabilillah, nyata di jalan Allah. Upami jalma kafir infakna teh fi sabili syaiton, tina jalan setan. Tangke jalma-jalma anu infak di kalangan orang kafir dina kahirupan dunia ieu teh ku Allah digambarkeun kama salirihim lir ibarat angin. Aya angin Bu. Angin eta teh pihasirun eusina teh nyaeta ngandung hawa anu tiis. Asobat harsa qaumin nu mana eta angin teh tumiba kana pepelakan hiji kaum zalamu anfusahum nu maranehna geus ngadolim diri maranehna fa ahlakahu tuluy eta angin teh ngabinasakeun pepelakan maranehna. Janten digambarkeun kieu jalma kafir teh melak kitu. Nya eta boga amal. Amalan naon sa infak. Pepelakan ieu geus diwangun, geus dipiara, ujug-ujug aya angin tiis nyababkeun ku kondisi hawa anu tiis eta kana pepelakanna rancung pararae. Berarti nuduhkeun hiji teu teu lila waktuna teh. Nu kadua bahwa dari yang diusahakan tidak ada manfaat sedikit. Nu mawi wa iman rahimahullah bahasa sing kuring pilih lebat ya. Ieu teh mangrupikeun hese capek tah gitu. Jadi hese capek teh kapake amal-amal orang kafir.
naon nyebabkeun? Kan misalkan kieu aya ya contoh penggalangan donasi misalkan contohna Bu. Bencana alam nih contohnya. Kan umat Islam teh pasian infak ya. Pasian Bapak Ibu teh seperti kemarin ke Sumatera gitu kan. Apakah orang kafir sama tidak terbesit dalam hati mereka untuk membantu? Sama, sisi kemanusiaan. Artinya mereka pun sama-sama infak. Nah mau ngabedakeun itu infak orang infak. Ari urang gitu non bedana karena mereka itu ketika berinfak akidahnya dalam kondisi kafir. Maka nanti disebut itu sia-sia kondisi gitu. Lamun digambarkan para ulama al-hikmah ketika ibu dan bapak melihat air yang akan terjatuh lalu ibu naon nandean menampung air itu dengan bejana ataupun satu wadah dalam kondisi nanggung. Jangan baca bejana dakra ibu itu ditandean ku baskom ageung baskom nganangkum katandean mah cai. Amarah yang baik itu kan dia. Sanes terang caina, sanes tegeuna justru malah teu tahu kayak itu kan dia. Sia-sia gitu disebut. Sedangkan jalmi kafir kondisinya itu beda dengan jalmi mukmin. Jalmi mukminna najan sakacelak dua kecelak cair gerak tapi wadah nangkarang alias tenangku sakedik kumaha wae oge cai teh bakal nyangkrung alias kemana. Nah, itulah bedana ke amalan jalma kafir jeung jalma mukmin. Nu mukmin mah boga wadah, jalma kafir mah teu boga wadah. Itu beda. Tapi amal mereka itu diaun sia-sia. Sedangkan jalma mukmin manfaatun akan benar-benar bermanfaat. Tapi batu iman ke iman di pasina. Rasulullah ahabul a'mali indallah. Nanti ada amal yang Allah cintai. Namun di antara amal kalau dipikir cinta teh adwamuha wa in qalla. Gitu Saudara. Satu amal yang dawam kontinu terus menerus walaupun sedikit. Tapi Bapak Ibu karena jadi motivasi kan non motivasinya sanes sedikit lah. Tapi apa yang harus kita lakukan dalam pengamalan itu sedikit pun itu akan dipertimbangkan pahalanya oleh Allah, tidak akan sia-sia. Jadi intinya kieu entong ningali ku amalan ageung heula naon diawali dari amal alit. So enak ya, ibu sareng bapak hoyong ibadah haji, hoyong katanya, hoyong ibadah umroh, hoyong. Ari umroh panggilan sanes, panggilan ya. Begitu mau bapak ibu terpanggil menjadi tamu Allah ke Baitul Haram, enak ya emutanana, mending kengano giling di mana hayang umroh, hayang jadi tamu Allah. Wah, itu teh amal hebat. Tapi tiap mau adan hari-hari coba bayar. Ari panggilan ada. Panggilan Allah saja. Allah. Atuh kecil-kecilan we heula urang teh. Henteu jadi tamu Allah di Baitul Haram, atau jadi tamu Allah di masjid urang masing-masing gitu coba. Jadi teh terkadang luput tina perhatian umat Islam. Yang jadi tamu Allah yang kayak gitu, wah itu cita-cita Pak. Tapi dari hal yang kecil dulu kan, jadi tamu Allah di masjid urang masing-masing, mau ada berangkat langsung, atau nabi bisa tacat ada disiapkan tinggal nendang cai dulu. Itu sebagai bukti kesadaran disitulah pesan pentingnya sebetulnya di ibadah diawali dari hal-hal dua. Ketika kita mau infak, mau sedekah yang besar-besar, kekecilannya lah sedekah untuk dulu badan-badan, nu urang mampu segitu.
Jadi mungkin Bapak Ibu amalan yang besar tiba-tiba bisa dilaksanakan tanpa didahului dari yang kecil. Nabi Rasulullah motivasinya adua muha wajibullah. Dan umat Islam gaduh wadah, sia-sia. Sedikit-sedikit yang kita amalkan, ku Allah bakal dipertimbangkan pasti kenging pahala jeung balasan. Mata ibu bapak teh kenging pesimisnya tidak beramal soleh. Teh kenging pesimis. Aduh, Ustaz si bulan mah cenah ahli ibu mah piirahan ka surga. Teh kenging gitu. Ustaz si bapak teh si bulan mah tingali amal solehna ageun abdi mah tong kitu. Urang kedah optimis, apa yang bisa kita lakukan? Urang terus gaduh pangreug-reug wadah dina amal-amal urang. Mata kaya ieu Bapak Ibu dina perjalanan dakwah Rasul. Ima komunikasi saya Rasul yang sahabat. Rasulullah teh kantos pada mencit domba. Maka ketika domba itu mau disembelih oleh Rasulullah, ternyata sahabat lalu tampil ke hadapan Rasul untuk melarang Rasul menyembelih kambing itu. Wahai Rasulullah, entong kusalira cenah mencit. Naon abdi ge tiasa. Abdi hoyong gaduh amal soleh. Allah yadabha, biarkan diriku yang menyembelih kambing itu. Sang Bapak Ibu tinggal, pami Bapak Ibu dikeresakeun ningali kejadian gitu. Hebatlah sahabat termotivasi untuk melakukan kebaikan. Najan bisa mencit hayang katarimakeun ku Allah teh abdi teh bisa masuk. Mencit Bu, sahabat terus mencit. Nyolongso we dina diri teh. Aduh, abdi teh gaduh harapan kencandakeun di sisi Allah. Nah, piraku domba teh terbujur kaku gitu, mau mungkin teh saka-saka. Kecuali setelah disembelih kedah naon disisitan kan gitu. Nah, lalu sahabat yang lain datang kepada Rasulullah. Cenah si bulan mah geus boga amal saleh kunci gitu ya. Abdi ge hoyong ka Rasulullah gaduh pahala, sok abdi bae cenah disitana. Cek Rasulullah, "Ya mana? Sok sisitan." Isit Bu, ya jamin. Rugi kan? Berarti jalmi ieu punya keahlian naon? Da ibu lamun nyisit lain ku ahlina barolong gitu. Sok bapak-bapak lamun kurban sabisa-bisa da urang mah. Wah, mereka rangsak gitu kulitnya. Ada urang mah sanes ahlina, tapi saaya-aya minimal semangat urang teh ingin membantu. Sahabat lima punya ahli, dina nyisitan, disisitan. Bika bersih. Tos we nyolongso jalmi itu gaduh mempelakan si Allah. Nah, nu katilu acan abdi ka yang amal soleh cenah Rasulullah. Naon anjeun bisa? Alayya tawhuha ieu daging domba teh ku abdi dipamasakeun. Sabareng ieu teh tiasana kana masak. Mun urang mana? Catering. Candoli tukang masak. Nah ibu lamun masak lain ku ahlina moal nyari. Tapi lamun ku pandangan jago masak, bumbu nu saeutik jadi nyari. Tah, ieu sahabat teh jago tina masak. Nya lamun urang tukang ngaliwat. Anjeunna Bapak Ibu pasak domba teh. Sok cek Rasul teh, anjeun rek masak, sok masak. Bisa naik teh. Jadi nu ieu bisa mencit, nu ieu bisa ngulitan, nu ieu bisa masak, semuanya beramal soleh. Cuma Rasulullah pada akhirnya memberikan ultimatum kepada para sahabat, wa alayya bijamil hatam. Kan memeh masak teh meureun kudu ngumpulkeun suluh heula nya. Kudu aya suluhna. Mun eta mah kudu naon? Gas. Nah. Rasul teh milari gas nama ku abdi ku batur gitu. Milari suluhna mah biasa we ku pribados Rasulullah teh. Hartosna Rasulullah ge alim icaleun amal soleh. Alim hilang peluang berbuat baik. Nah, itu Bapak Ibu jadi gambaran pami batur terus gaduh gitu. Simpulan tos tiasa dieu. Ibu Bapak coba cari mana nu can kagara ku batur. Itu bakal jadi sah di sana. Jadilah pelopor dalam kebaikan. Yang orang lain belum
kan hal itu ku urang mah kapikir. Nah itu baru kebaikan. Itu jariah. Sok tiasana naon urang lamun dina hiji acara, lamun dina hiji misi, dina hiji program jihad, dina hiji target gitu. Sok urang teh tiasana naon. Abdi masad kana konsumsina, sok konsumsi. Sadabi mah tiasana kana nata dekorasi, sok atuh ngadekorna. Sadabi mah sok eta putar foto jiga pamemen tah video ieu teh jihad di antarana gitu. Jadi apapun yang bisa dilakukan, sok lakukan gitu. Dan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sakitu amal urang teh dawa bakal jadi berbobot gitu. Mami di dieu aya hiji syarat gitu. Naon ngabedakeun urang jeung maranehna jalmi kafir mah teu gaduh wadah gitu ieu teh urang mah gaduh wadah eta ngabedakeun. Nu mati sallallahu wa ma dzalamahumullah. Allah mah teu ngadolim maranehna. Walakin anfusahum yadlimun. Tapi moal diri maranehna nu ngadolim dirina sorangan. Mun kitu mah iman we atos bakal nyantrung ka teh. Bong ora tebet kafir jadi wadah teh nangkup amaraya ka itu kan ieu teh nyantrung janten pahala di sisi Allah. Nah terakhir tambahan Bapak Ibu sadaya dolim di dieu nya kita aya tilu dolim teh. Hiji dolim ka Allah. Nu kadua dolim kana diri. Tilu dolim ka hamba-hamba Allah sanes. Jadi perbuatan dolim teh teu leupas tina tilu tindakan dolim. Aya jalma nu dolim ka Allah, naon dolim ka Allah teh menodai, merusak hak-hak Allah. Nyaeta teu aya dosa dolim ka Allah nu pangageungna lintang ti kamusyrikan. Matak jalma-jalma musyrik teh sami cara ngadolim ka Allah. Manya nyari Allah. Kedua, dolim li nafsi. Ngadolim karena dirinya lira. Naon contohna ngadolim dirinya lira? Nyin dosa maksiat. Eta teh jalma nu keur maksiat teh karena nyari diri sorangan. Sabab hiji saat balukar dina maksiat bakal tumiba ka manehna kitu. Matak jalma-jalma bermaksiat ayeuna siga waraos heug hiji saat mah eta teh bakal jadi nyari ka manehna. Disebutlah ngadolim dirina nyarina. Katilu ayat dolim li ibadillah. Zolim ka hamba-hamba Allah sanes. Tilurupi teh ngadolim ka hamba Allah teh hiji mitnah. Naon mitnah teh atunya? Nuduh merusak kehormatan orang lain itu mitnah teh. Contoh, si ate teu salah. Jol dituduh berbuat salah. Jadi kehormatan akan jadi wirang. Jadi tercemar kan? Nah, padahal dia tidak melakukan. Nah, hati-hati itu menzolim saudara itu aya balitungan. Mata orang teh kayak sembarang menyampaikan berita gitu. Bisa eta jadi isu teh fitnah. Gibah. Nya kitu cenah. Pejabat eta cenah boga deui. Jeung nu ngora-ngora kita diobrol teh. Eta mah sesuai kenyataan mah kita fitnah. Lamun sesuai kenyataan itu apa yang disampaikan itu berupa berita. Aya dua kemungkinan mah, apakah itu gibah atau memang kebohongan. Itu kita cepat. Kita hati-hati dina ngajaga lisan urang. Nu kadua ngazolim tumali sareng hamba Allah sanes nyaeta merusak harta. Pada mencurinya, pada nambut tua wartos, terang nambut tua wartos. Pada nukatilu nambut terniat ngakuihkeun sami ngazolim harta dulu kita. Hari nambut siga nu dikarunya, hari pasti tagih, siga mau kelaparan, nah itu di orang tanya, kan ayah apa ibu gitu kan? Hari nambut dikhawatir. Orang terjadi leyak. Begitu ditagih dia muntah, gantawan. Hati-hati, lamun urusan muamalah tidak niat untuk
dikembalikan jadi tabungan ke di akhirat teteh ngadolim harta ulur urang. Terakhir kedua zolim terkait darah. Orang pernah ngecelakin getih dulur urang, pernah melukai dulur urang, hati-hati dugi ka satu acan maut kedah diberes. Lamun begitu jam rek balumbang timur jeung orang terkait kabujang mau ya berat poe di akhirat aya balik tungan mamawi engke tobat ka Allah terkait dolim ka dirinya dira tiasa beres ku istighfar ku digentos ku amal soleh ku direntina maksiatan tapi lamun ngadolim dulur urang nyalira kecekap istighfar tobat jeung soleh urang kudu beberes balumbang timur jeung orang terkait. Nah mudah-mudahan ieu janten gambaran kamana hindari kedoliman sakumaha dolimna jalma-jalma kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi